ditanyakeun teh lain lain terangkeun gitunya kalakah malik amah mah atuh kamu ngomongnya jangan bilang jangan bilang nabuh cenah. Terus kalau ke anak band mah bilangnya perform. Dari aing mah teu ngarti nya nabuh we ai cek urang mah da nabuh ujung perform oge sarua kitu naon bedana sarua kene ngala duit tahnya sarua kene ikhtiar keur pamajikan kitu tahnya keur pamajikan atuh bae atuh yah lah mun da sarua embung kan katanya nya cek saraki aing teh pada urang mah cenah ada anak band cenah ulah disebut nabuh cenah ada lain nabuh wayang cenah da urang mah grup band cenah kitu. Oh jadi atuh mamah teh kudu ngomongna naon kamu teh cenah jangan bilang nabuh ngomongnya perform. Terus ngomong tukang organ cenah menit geunaheun kadengen ge harusna naon atuh keyboard cenah kitu lah atuh kan bae lah nya dek disebut tukang organ dek disebut nabuh oge ra sarua da intina malah ngala duit ikhtiar keur anak pamajikan keluarga tah kitu tanya amin ya penting masing sager we kitu nu ngarah duitna tah kitu. Salaki aing mah ditanyakeun teh kalaka ambek nyari ayu pamajikan mah wajarnya nanyakeun ari ini beurang keneh kitunya kasangar slogi ari nabuh engke peuting edek naon sok da jeung urang teh teu ngarti briefing jeung leader gitunya pada sakanya urang mah leader mah nya kolor ya sok dipake ku manehanana da teu ngarti je urang teh da nanya teh nya wajar gitu bisi jos leos nang mana gitu kan soalna ari nabeuna peuting ari beurang keneh geus indit gitu tah ka slogi gitu nya urang teh nanya gitu da nyahona nabeuna peuting tah gitu da urang teh kan itu gaul mah keun bae atuh kitu udah si disapopoena di warung urang teh tara dibawa ulin adon ke ngomongna teh kieu kamu harus tahu ya kalau perform anak band sama yang nabuh wayang itu beda. Ntar kali-kali kalau aku mau kamu mau dibawa cik hayangnya hanya ditungguan kira-kira nadaek ieu mau pamajikan anu keur bubur yeungan kieu ieu hayangnya we eta ucapanna da tini miti kawin neupin ka ayeuna ge can dibawa-bawa kitu tah si ayah teh hayangnya lah urang mah pokona mah nungguan we kitu tahnya kayak geura alasana lamun geus lahiran teh kudu milu manggung cenah hese ku budak geuranya moal salah ketek pasti kadinya tah jawabanna teh tahnya si ayah dodong teh